Iya kopi tersedia. Iya kopi. Hey, no. Pion bayar. Kok Yang Naon atuh udah ngatu udang di sopan pisan bang meserkeun rokok jang. Rokok terus naon deui Iya, naon genier. Ini Terus kerek kuping, catutan kuku, terus soptek. Soptek? Kersa soptek. Soptek. Terus rokok, panggilnya rokok mah terus. Iya, nu palantik kelek teh naon? Rexona. Sorry, atuh cicing udang itu mis kode udang. Paham ra. Terus odol, Odol. sikat gigi, terus hembody Seberiji hembody na hiji. 2 WA rada boros atuh hembody mah. Oh, bener boros. Siap. Wow. Yang guruna hiji. Hiji ewang. Siap. Jika tukang si kira ini tah. Tos kitu tunggu. Tos saya sakitu ya. Rek sana, keur ujang mesa sebaknya. Rokok, Genier, Rexona, sikat puntuh, Haslin, hembody, odol. Naon di tadi tim nih? Rokok, batako, soptek, batako. Mi. Enak dia? Ngali si Ujang teh. Emang aya naon ieu? Iya, rek nagih si Ujang boga utang. Utang udut naon ya? Rayakeun ulang tahun ka bogohna. Wah, saya buka kebong gitu. Boga duit karunya. Minjem ka urang. Jadi kadu sebujang na buru-buru tagih. Saya tahu mah SMA ya kan. Jatuh beneran jatuh bayar utang. Ya tuh il duit urang, utang mah deui dibayar dah urang oge bakal. Ira. Maya mah boga perasaan. Eta teh duit lanjut urang. Mau kuliin ke walungan. Jang, kene ka mana gimana? Cicing lah, tong ganggu keur galau. Cicing lah. Ayo ujang kunaon anu kasep nu bager temen Ajmi yang paling indah. Cicing lah tong ganggu wae ujang keur galau. Kalau kunaon aya mana jang? Tapi tong beja-beja Umi, duit Siap. lanceuk urang, ku si Main dibawa. Ay, dari pake mayar utang sorangan atuh. Nah, apa mana Mi? Pan urang boga Indra K17 jang. Balik ke anjing jadi situ. Kopi geus hampir beak segelas. Rokok can datang deh. Jika ngedahar naon atuh kopi tanpa rokok mah hampa. Kemana si Ujang? Pugura rasaan di teh boa aya naon di Ujang teh sim cilaka si nabu si naon aduh. Mi, kadir. Kadir. Non beleng. Edek ka mana? Enek ka obleng di kebijakan si Ujang. Kunaon si Ujang Mi? Aing cek aing ge ka warung lila. Kunaon si Ujang ami kunaon? Kalem Bleng, tenang saja Bleng, santai. Bola santai Sadmi. Kunaon si Ujang? Si Ujang Bleng, duit anu ti obleng dipake Naon Mi? Aduh buru bejaan obleng Mi naon? dipake bayar utang Bleng, kasih Mail. Pakai main hutang. Si Ujang lah di mana Mi? Biar kawalungan. Antar urang. Yuk. Ay, udah diwaroh boga adik gitu mah. Antar ke urang. Antar urang we antar. Urang gila heuh. Kawalungan. Heuh jig atuh jig. Ya,
Ya. Mana tuh Ming, atau gue? Jang. Jangan nyumput Jang, si Obleng ka dieu. Hah? Antung. Dek naon sobreng ka dia? Di kisuan mah Jang. Apalan di mana, Mi? Indra ke-17 udah ngomong si Obleng. Ngomong naon, Mi? Duit si Obleng dipake mayan hutang ke si Mail kumane. Eta mah lain Indra ke-17 nu ngomong, tapi bibir mana nu comel? Udah, kawan ini mah udah, bisa comel. Oh, ngantung, ai berani mah nangtung. Wah. Udah Jang, pacarnya lah. Tunggu bebersih ya. Kio. Ngali sia aing balas dendam di walungan sikat aing. Mi. Lauk gede. Oh. Mi tami iya tadi dia tah. Roy. Nawa eta teh ngarun garelutnya. Oh, ya Robi. Tuh itu si Obleng tuh. Cing sia, kabur ka mana sia? Lain. Cuma kok gak adilan dia mah. Hiji, dua, telu. Kade goreng ngomong. Sakuan dah. Kerja yang baik nih. Yes. Wah, ini coret. Ini kakak ngaran Obleng sistem.